A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken saktatus sholati utawi menenge salat iku sitatun 6 baina takbiratil ihrami sawiji ing dalam antara takbiratul ihram wa du'ail ibtitahi lan du'a ibtitah wa baina du'ail ibtitahi lan ing dalam antara du'a ibtitah wa ta'awudzi lan maca ta'awud wa bainal fatihati lan ing dalem antara ne fatihah wa ta'awudzi lan maca ta'awud wa baina akhiril fatihati lan ing dalem antara akhire maca fatihah wa amina lan maca amin wa baina amina lan ing dalam antarane maca amin wa surati lan maca surah wa baina surati lan ing dalam antarane maca surah wa ruku'i lan ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina ieu pasal ajengan musannif bade martelaaken repehna dina salat. Maksudna cicing atawa repeh anu sunnat dina salat. Saur di dieu saktatus sholati ali repehna sunnat dina salat sitatun eta aya genep. Mana anu genep teh nu kahiji antara takbiratul ihram nyaeta takbir anu mimiti sareng doa ibtitah. Tah ieu repehna teh sakedeung ngan saala kadarna maca subhanallah. Ari repeh dina salat ieu kaasup kana sunnat hayat. Nu kaduana nyaeta antara maca doa ibtitah sareng maca ta'awudz. Janten nu kadua sunnat repeh di antara maca doa ibtitah sareng maca ta'awudz. Lafaz ta'awudz sakumaha parantos dijelaskeun kateranganana saur Ibnul Munzir a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tah ieu ta'awudz teh disunnatkeun unggal rakaat sabab unggal rakaat ngamimitian maca Al-Qur'an eta maca Fatihah ngan rakaat kahiji eta leuwih muakkad leuwih dikudukeun. Katiluna antara maca ta'awud jeung maca Fatihah. Jadi Fatihah ngabogaan dua sunnat anu ti heula nyaeta doa ibtitah jeung ta'awud jeung aya dua sunnat anu pandeuri nyaeta maca amin sareng maca surah. Salajengna nu kaopatna repehna teh antara akhir Fatihah sareng amin. Jadi salajengna nu kaopatna repeh dina salatna teh nyaeta antara akhir maca Fatihah sareng amin. Janten sunnat saenggeus Fatihah saatos repehna sakedeung maca amin. Kitunya maca amin amin. Nah munfarid salat nama nah janten imam atawa janten makmum. Oge salajengna anu kalimana nyaeta repehna teh antara maca amin sareng surah. Ieu repeh dina hakna imam dina salat ieu repeh dina hakna imam dina salat anu bedas bacaanana sakadar makmum maca Fatihah
janten mere kasempatan ka makmum pikeun maca Fatihah. Oge disebutkeun deui bahwasana dina repehna ieu urang disunatkeun maca doa. Di dieu imam katungkul kalawan zikir atawa doa atawa maca Al-Qur'an bari laweun kawarid dina hadis hasan sanyanyana Kangjeng Nabi ngadawukeun saparantos ngaos waladhdallin rabbighfirli amin. Ya riwayat Imam Abu Daud. Oge salajengna repehna dina salat teh nu kagenepna antara maca surah sareng ruku. Saur Imam An-Nawawi dina kitab At-Tibyan saur ashabuna sunat ka imam dina salat anu tarik bacaanana kudu repeh 4 kali repeh dina keur nangtung. Hiji sanggeus takbiratul ihram nya repehna teh karena rek maca doa tawajuh nya jeung supaya makmum maca takbiratul ihram. Kadua saatos maca Fatihah repeh sakedeung pisan antara akhir Fatihah jeung maca amin supaya kanyahoan yen amin lain tina Fatihah jeung supaya ulah disangka yen amin teh tina bagian Fatihah. Katilu saenggeus amin nya repehna teh kalawan repeh anu lila sakira-kira makmum sempet maca kana Fatihah. Kaopatna saatos tutup maca surah misahkeun antara bacaan Quran jeung takbir turun rek ruku. Jadi repehna teh supaya misahkeun antara bacaan Quran tadi sareng takbir karena rek turun ngalaksanakeun ruku sapertos kitu. Kirang langkung mudah-mudahan aya manfaatna. Sakumaha disebutkeun dina nadom Sundana repeh dina waktu salat sadayana aya genep regepkeun hiji-hijina antara takbir jeung doa iftitah antara iftitah jeung ta'ud henteu salah tilu ta'ud jeung Fatihah antara akhir Fatihah jeung amina antara amin jeung surah kalimana antara surah jeung ruku kagenepna wallahu a'lam bishawab.